Barudak, mulai mulai yuk. Ayo. Yo, nempo yo tendangan kes Ronaldo pisan yo. Waduh, tapi orang rek menang turnamen lain gaya-gayaan. Main bal matiin, main sorangan. Ari loba gaya tapi asis mah kaya. Tong sirik, nu penting mah gol. Urang oge geus nyieun aturan lamun aya namun egois keluar langsung. Jadi orang kudu make formasi 2-3-1. Ujang diarep tapi ulah loba gaya. Anjeun kudu nurut karena strategi. 2 3 1 kiper. Yang urang percaya ke Anjeun. Oge percaya ka tim. Oke, ayeuna urang nurut ka tim. Tongsian, urang boga hal maranehna, minta boga hate jeung nya barengan. Ujang lepaskan TF. Jana buat pisan non urang. Oh, itunya rasana main bener-bener tikon tim. Bersamaan asalnya tina tim, lain kepintaran tim. Orang mau sekolah bola, tapi orang boga hate. Nah, atuh slogan tim urang ayeuna. Balau. Urang Main bener-bener apa dia? Tongsian, urang anu boga hal maranehna, hate jeung Aduh, oge guys. Sabar.